Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Nyunkeun pagambura. Segala rupining kalepatannya. Mageuna anu alitna anu karasana teu karaosna. Aukok nyunkeun punten. Tok silir banyolna kitu nya. Atuh. Mudah-mudahan we sadayana di ayeuna kapayuna urang sadayana sing langkung ngarakeun dina sagala rupina terus tapi dina silaturahmi tangtosna nya. Alhamdulillah dina dinten ayeuna mitra-mitra urang teraskeun hanja dongeng dina jejerna jero kapaksa dina dinten ayeuna teh bagian anu kadalapan karya aukok tangtosna. Mudah-mudahan kana ieu sada dongeng sunat sing ngajantenkeun panglipur kalbu pangebrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana. Suklakna, disiklukna, anu sami-sami mika cinta temika resep kana seni budaya Sunda, tengah-tengah memulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra seberatu yang golong tinggal waktu semangat urang dilajengkeun wae dongeng sunat teh wilujeng ngadangukeun wilujeng manco tina hapena sewang-sewangan rung. Para mitra kaum dangu sadaya padma anu kasiksa harita lila nakaranan dicai aya kana setengah jam na berita jigana ting dikaluarkeun kabeh ting ngan kadenge we kenal pot ating berebet harita sedengkeun Ari Sandra panona meletet tinggal ini jadi bapakna harita nu keur melong. Yakin bapakna yen Sandra bener-bener geus nyieun kakacauan ieu. Tapi bapakna ge teu loba omong. Sedengkeun jadi indungna Butari harita. Kok ngomong kana jadi salakina. Bari ngareret kagigir nya tengah Sandra. Anehnya kunaon atuh nya budak teh. Wah, kitu tos kadar jengkol mah nya. Nyam deka tara-tara tuh mungkin yang jadi beteng majeng ka dieu dinya. Eta sugan tadi Sandra. Ada naon di ditu. Rupina mah uang sama seueur teuing. Mah cek Sandra harita bari tungkul teu kuat harina mah yang seuri. Bapakna anu terus urusan neuteub we ka manehna teu wani neuteub Sandra teh. Lantaran sieun kana jadi bapak. Kan moe memang manehna memang deukeut karo jadi bapak. Sanajan kumaha ge tangtur we bapakna bisa diajak ajojing ke manehna bisa kerja sama jeung bapakna. Coba antara manehna jeung jadi bapak leuwih deukeut kana jadi bapak gitu. Anehnya budak teh. Nah, cikan teang atuh Sandra. Oh iya, sepapir aku teh kudu ngetrokan anu nuju sangekeng di zaman. Sandra itu nolaknya heueuh nah teh dah. Tah bisi kumaha ona bisa ngagoler ke di kepiuhan aya urang ge den katempuan deuk. Moal teh mah pir aku teuing. Sandra itu bari tetep tungkul. Mung melongan jadi bapana sok sieun hayang seuri pangpangna. Bapana ari dina hatena pok ngomong, wah, ieu mah pasti perbuatan si Sandra ieu. Waduh. Nah, si Sandra teh sadis-sadis teuing budak teh. Nurun ka saha cenah teh. Cek nu jadi bapana harita. Tegung sirila kadenge kuluprak cenah harita di kamar mandi. Rabelah tukang harita. Anu keluar dengan si bibi anu ngintip harita. Ningali kawas kumaha ketakna napi asa tawan teuna antara di kamar mandi lila-lila teuing gitu mah. Tok sieun we dak demada keluar langsung pegang gitu. Ah, teuing itu karunya teuing meuli mayongkot gitu lempangna.
Harita kadenge Padma marurung bari nyekelan kana beuteungna. Canggeus nepi arek ngalengkahkeun pisan ke tengah imah. Karenge harita lepak ceprut tina bujurna Padma. Jika nama masih kena jadi beuteung atau bertak di Padma teh harita balik di kacai. Serengkeun sararean aya di tengah imah harita cararengkat ngareret bareng nekaranan. Ningali ke Padma nu tiba beureunnyat harita langsung kubrak cenah kadenge panto di nanti ngaranna teh ditutupkeun ting ditulakan ting teu. Ngan borora cepet nulakan we geura-geura meureun ngalan calana dina waktu harita. Padma harita nu kadenge beberapa botan deui wae di kamar mandi. Nu ngajadikeun harita teu bisa nahan keur Sandra. Sandra? Malah kaseserian lain di. Lain di kumahakeun atuh da terang kada dicana ka dokter. Iya teman, dokter bedah. Cek Chandra. Dokter bedah siapa maneh teh? Besok naon teh? Ya. Kira kudu nyeribeutkeun gua ka dokter bedah beda apana? Chandra mah tuh. Bapak aku tiba ngomong kitu we hungkul. Dengan Sandra harita tungkul we harita lantaran perbuatan manehanana jelas. Inungna rayat harita kena gelas kopi. Inungna ngerasa curiga. Sajong-jongan melong kena urut kopi nah harita. Sandra deg. Kopi teh hari ditinggalikeun kudu jadi inungna. Sandra kacida bisa nereuwas nekeranan. Pama dengar mal kopi, Pak. Cek Sandra harita. Ya nyieun we. Kalian nyieun tan ke jeung sa ngaranna teh jeung Padma. Cek Sandra harita. Orang canakan ka ditu we ieu mah da mali tuang deui geus tiis songko. Cek Sandra gura giru harita cengkat. Ke mana? Ya kopi. Kan bae antepkeun. Mama teh pantos tiis engke pilih ieu di dalam nyari beuteung deui. Cek Sandra harita. Nungna nu neuteub seukeut eta kana kopi. Sandra harita nu deg-degan hatena. Gura giru we Sandra harita ngaleos bari mawa kopi nu lentaran sieun kanyahoan kudu jadi inungna kopi teh dikodok harita kuleungeun. Tuh mama teh keplok jadi nanti kena panangan Sandra. Cek Sandra harita bari ngaleos kiprit harita leungeunna ugu mah pura-pura we supaya inungna teu jadi nimbulkeun curiga tur teu mere perhatian kana kopi. Sandra harita nu deg-degan antu kena harita salamet oge kopi nanti di rajia kudu jadi kolot. Coba lamun diasaan kudu jadi inung weh ngelel jiga mah. Barang ngaliwat harita kamar mandi kadenge harita nu keur ngagerung di kamar mandi teh. Pluk cenah kadenge. Ku Sandra propot cenah. Kadenge ku Sandra dan kemolohok ketur molototkeun panon harita. Si bibi harita nu nangtung celenge jika soang harita. Pok si bibi harita ngomong. Beri rada ngahareos. Pasien naon si tadi teh? Di pasien naon bi? Peraku di pasien naon? Cek si bibi harita beri tinggal kana kopi. Tuman bi urang warah. Cek Sandra antuk urang ka si bibi menang aku. Sabab lebih deket ka si bibi daripada ka inungna. Astagfirullahaladzim, ya ilaha illallah. Duh, karunya nakerana eta si Ujang. Bias bi tuman. Cek Sandra harita hare-hare we maneh sugan rasa sedih teu kitu da perbuatan manehanana atuh. Bekat tinggu najis jeung embungna harita ka Padma nu rada ejeg. Menang sababaraha waktu Sandra harita nyieun kopi 2 gelas jeung Padma ongkoh jeung manehna ongkoh. Padma nu ngaliwat deui kana kamar mandi harita kadenge keneh we nu ting porot-pot harita. Teor cai harita di banjur mun ku Padma harita. Iyak kadenge atau kaameu harita lantaran pantona rada muka saeutik. Teu ditutupkeun teh si Padma teh kurang ajar. Teu ditutupkeun. Dasar jelema teh. Cek Sandra harita. Padma harita juga gerungan di kamar mandi. Aduh. Cek Padma harita bikin napas nage ngahigak nekeranan leuwih capek tebatan macul jiga nama. Pada jeung kuliatan segala rupanya kalau beuteung cengekeng. Sedengkeun Sandra harita nu langsung we ka tengah imah. Kek diuk dina kursi gigireun bapana ayeuna mah. Lantaran mung pareup-pareup lamun pareup-pareup pasti pelongkeun kudu jadi bapana ayeuna gigireun jadi bapana diuk na oge ngarti pinter tah si Sandra. Uban guru si Sandra.
Indungna pok ngomong deui. Kemana Sandra cenah? Dan keluar keneh. Nya tuh acan mah da beureun nyeri beuteung atuh. Nya jiga mah seueur dengan rasa jengkol jeung napi beuteung mah. Nah aku naon sih make jeung apal kaos kitu. Terus mewe ngalangkung hiek. Nah, gimana Sandra siap meneh teh sok diameuan teh. Ih sanes ngameuan mana tuh. Oke mama ka ditu najis teuing mama kudu ka ditu mah. Biar kudu ngandon ngameuan ka ditu mah. Sok nanaon teh rupa-rupa. Yung sirila harita keloprak can kadenge pantu muka de cekit can kadenge. Kadenge nu ngahegak. Jiga nama longsong ayeuna mah. Aduh ya. Ya dah teh kunaon di beuteung teh duh. Harita si bibi nu ngintip harita ti lawang dapur. Nyenghel katingali panonna hungkul herang purila ka si bibi teh. Dina hatina teh kuat yang siri bari jiwa godeg kana kalakuan nu jadi nununganana. Nu bener-bener nyiksa ka lalaki nu ngaran Padma. Ya Allah, Gusti teuing si non eta mah dikat tegana kerana eta si aden jiga nama dibere obat. Oralit cieuna mah supaya muridit beuteung na meureunnan. Aduh, ampun teuing. Cek si bibi harita ngoceh sorangan we di dapur harita dina hatena gitu teh. Sedengkeun harita Padma anu leumpang dadalig degan harita lantaran heueuh meureun asa pegang we awakna. Maklum eta dikuras 2 kali nguras atuh meureunnan. Padma harita nu teu sadar meureunna dina calana teh burabah. Pas harita kadinya nu pangheulana ningali teh Sandra pas ningali kana celana ngareret ka tukang celana Padma harita katingali nu rametek. Padma tadi cuci sareng tancinganana. Henteu. Itu Ret sararea ngareret harita. Padma nu ngajanteng di dinya keneh harita lantaran heueuh ngagayot meureunna da tadi teh teu katahan atuh meureunnan. Terus maruk-pelukan. Dengkeun Sandra harita ngareretan teh relas nu ka dituna. Pas direret teh ting guruntul eta mitra-mitra astagfirullahaladzim. Kalakuan si Padma. Padma harita bareng ningali ting guruntul nu kabelah diturat aret terus ka kamar mandi. Meureun pas tadi ngebokok nu jadi calon mitohana. Jelas. Padma di dinya harita era nakeranan beureum beungeut sabaraha harita. Aduh. Duduh punten. Aduh. Pak pada wih heula. Assalamualaikum. Cek Padma harita bari berbet lompat harita keluar. Bapak nanti ancan oge nguntap nyebutkeun waalaikumsalam harita jeung jadi indungna. Padma geus ngaleungit tina titeupanana. Indungna tuang-tuna cileugeuh bari molok. Astagfirullahaladzim budak teh kunaon ieu kopi pangnyeunkeun deui. Kumaha we? Cek Sandra harita meni genah teu maneh. Cih, kumaha sia? Irating mama ngadar kopi. Kumaneh dahar tah kitu? Alim. Cek Sandra harita berbengut. Dereng bapana harita ngareret ka Sandra. Nu direret harita langsung tungkul bari inget-inget harita sukuna oyag-oyagan. Bapana nu geus yakin Sandra nu berbuat ieu mah geus pasti. Kan pernah teu wani ngomong we daya indungna sabab nyaho indungna leuwih tegas tibatan manehanana. Senajan nya kumaha oge nu jadi indung da beda tuh da. Anak awewe mah rata-rata ka bapa. Dekeutna teh beda jeung ka indungna mah. Aya tentu kabeh aya anak kumaha indung sih. Sebenarnya mah kumaha nu ngasuh sebenarnya. Bapana leuwih deukeut, leuwih bager, leuwih itu jeung ieu mah kana jadi anaknya anak teh mah rontel teh awewe ti lalaki da sebenarnya kitu nya. Padma sajeroning lumpat harita keluar dina hatina jadah teh kurang ajar. Ieu beuteung urang. Duh, manyaing kudu balik deui. Cek Padma harita bari culang cileung harita. Padma harita nu geus teu anak keranan haingna. Hayang ngucur, hayang murulukkeun deui wae. Cungklang cingkeung Padma koreleng harita ka tukang. Padma nu geus teu katahan teu hilang ka era dina waktu harita. Padma harita dina handapkeun tatamanan ngan cangekeng we harita. Padma anu keur cangekeng kitu kapanggih ku Mang Harun, nu kabeneran Mang Harun teh nya kasebutkeun naon mitra-mitra salakina si bibi mangrupakeun supir Mang Harun teh.
Barang harita ningali Padma nu keur cangekeng. Astagfirullahaladzim, nuju naon Aden? Aduh, nah teuing ieu teh. Cek Mang Harun harita rada reuwas tur ngarenyag. Sebab ngadenge knalpot anu bitu harita tina palaboolna si Padma. Padma nu geus ilang ka era harita ulah alih itu harita lumpat. Tiga bangsa eta si Padma. Berbet harita Padma. Bari nyecek nyekel calana ngan. Plus harita asup kana mobil sedengkeun di tatamanan harita geus naon teh geus merehan cengan eta ka Mang Harun. Mitra punten ya mitra ieu kumaha lakona kieu ieu mah. Padma nu kasiksa. Mang Harun harita nu neuteub seukeut ka Padma bari kucap kieu panonna. Irungna nyar-nyur harita rata-rata. Asa seungit teu keneh cek Mang Harun teh. Nah, ieu teh aya naon ieu teh? Eta make jeung cingekeng di dina. Ah, ieu teh budak teh. Cek Harun harita bari ngareret. Astagfirullahaladzim, ieu meni 60 kieu ampun Gusti, Agung. Aya naon, Kang? Cek si bibi harita nu kabarenna keluar ti dapur. Ieu si Padma, si Ujang Padma itu. Ada medut di dia keur tingali. Tuh. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jumpal, Kang. Najis teuing aing kudu nyumpal caduk batur. Ari jeung Mang Harun harita nyerang ka di jero pamajikanana. Dan ke di jero imah kadenge tina kaca harita dipipir. Anu ting harareng. Chandra harita nu rajin mukakeun kaca. Naon, Bi? Mang, naon? Aduh, Nen, ieu tingali. Naon, Mang? Mang Harun harita teu ngomong keur nunyuk ke unggul. Barang ret harita katingali nu nampuyak na keranan, bari jeung bayetek deui. Astagfirullahaladzim. Naon aya anjing, Mang? Sanes anjing. Sanes anjing, Nen. Itu Jang Padma. Hah? Padma, itu maksudna, Mang? Aya naon, Sandra? Itu Pak. Padma. Padma itu Pak, di ditu tuh. Di mana Sandra? Mana sok nanaon tutuduhna keranan? Di indungna bapana harita nararong tina kaca siga ningali naon we kitu. Aya naon Mang Harun? Ieu tuh Bu. Jang Padma. Jang Padma kunaon? Itu Bu. Harita Mang Harun lempeng curugna teh kana pelbagunukan. Astagfirullahaladzim. Kunaon teh dinya? Duka tuh Bu da pas abi ka dieu dongkap harita ka kuping ka abi teh ngaporobot eta mah. Abi tereuwas ngareret. Pas reuwas pas ngareret kitu katingali keur cangekeng Bu di dieu. Pas tingali ku abi atuh berebet lumpat eta kana mobil. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Teuing Mang cempal atuh. Aduh engke deui mah Bu. Bi wis aya hujan. Cempal coba era. Terus banyuran. Aduh, sok da naon teh. Harita cek bapana bereret, harita ngereret kan jadi anakna. Geus geus bener. Yakin perbuatan jadi anakna. Anakna nu direret harita kabalirkeun beungeutna. Dina hatina teh kuat hayang seuri manehna. Mereka kamar heula mah. Harita nu tanpa dosa leo seini teh. Ke mana? Ke kamar. Yuk. Menjadi indungna cigana naon ngaranna teh? Curigana keranan. Harita Sandra harita gek diuk. Tuan ngabaha kan jadi indungna. Gek harita menjadi bapana nya tana Burhan. Diuknya itu rubut tari. Nah, anu dilakukan tadi Kak Jang Padma. Nah, dari mama. Untuk naon do. Tadi pas nyen kopi. Untuk naon. Ya taruh sih kasih baby naon. Tuh nggak ada naon-naon kur kopi hungkul. Nagulano gitu si bibi beri naon ke. Cek Sandra harita beri tunggul. Beri ngutek-ngutek tuurna anu make rok kur sama tuur harita. Itu mungkin. Pasti perbuatan Sandra kan? Itu di mama Ya, ngus. Ngus bagus weh. Perbuatan sasa oge keun bae weh. Lain kan baik Pak. Si Sandra ieu terlaluan. Tenan Sandra mah. Alah, tenan. Awas ya Sandra. Mamah ngancam harita.
Sandra kita langsung cengkat terus ngaleos. Dina hatena teu kuat hayang seuri we anggrek dibejakeun ka kabogohna cenah kitu. Ceuk Sandra teh. Sedengkeun di kamar kosan harita Raka anu haulang we pagaweanana. Sababnya kabogohna tadi keur babarengan jeung hiji lalaki jeung ngaran Padma. Memang keur babarengan oge teleponan. Teu sieun kudu jadi kabogohna nyatana Padma lain kabogoh sebenarnya mangan disangkana ka nanti dianggapna kabogoh we kudu jadi indung jeung bapana mah. Maksudna kadu jadi indungna da bapana mah henteu. Tadi jodoh-jodohkeun kudu jadi indungna tangtuna. Pedah beunghar, pedah anak pengusaha jadi dijodohkeun. Alasanana nya babaturan anu jadi mamah cenah kitu bapana. Sandra. Bagja teh daulat aing. Menang gelis guru, terpika cinta, rebut ku batur. Tapi aing ge sadar, aing sabar we. Pangpangna mah da heureun teu sababat teu saimbang. Aing mah masih kena pendidikan sanajan di kumaha-kumaha oge tetep we. Aing mah mau boga kekuatan. Mah bisa ngelamar secara langsung. Tapi kunaon teh aing asa deg-degan kieu nya sapanas negaranan teu rela di aing. Kumaha aing. Harita cek Raka anu keur ngagoler terus cengkat. Kek diuk harita. Kadenge nu keketrok di luar. Raka. Harita teh kadenge di luar Indira. Raka harita pura-pura sare we ngagoler deui. Pikiran keur teu mood boro-boro hayang nerima Indira. Nu biasa heureuy itu jeung ieuna balagonyakan. Ayeuna mah keur teu mood boro-boro inget kanu jadi kabogohna lantaran tadinya kabogohna babarengan jeung hiji awewe anu ngaranna hiji lalaki anu ngaranna Padma. Aing kudu kumaha nya. Mun aing terus sakola kieu mah terus bebarengan jeung Sandra. Aing mau bisa fokus sekolah teh. Aing kudu pindah sekolah. Pindah sekolah ke mana tapi menyawing kudu balik mah kepada larang gitu. Tahu, balik kepada larang dah. Bakal jadi pertanyaan kunaon baheula hayang pindah ke Bandung ayeuna jadi hayang kepada larang. Sandra. Harita Raka anu ningalian HP-na ningali foto Sandra harita nu keur imut. Terus foto-foto anu bareng jeung manehanana. Sandra teh mun imutna karanan sanajan geus umur kolot tapi teuing. Teu jauh beda we jeung ABG, teu jauh beda jeung awewe anu sok ngundag-undag manehanana nya teh Nawita. Renghap harita Raka ngarenghap. Ting kunaon hatena anu beratna karanan ka Sandra teh. Duana teu ngingetkeun ka umurna Sandra. Nu diingetkeun ku manehna cinta manehna ka Sandra. Dedengkeun Sandra anu aya di kamarna harita nutupkeun ka anu geus ngocikeun pantona golehe harita Sandra anu ngagolehe. Pikiranna ngalayang inget keneh cikeneh anu pernah bebarengan. Sawaktu tadi beurang jeung hiji lalaki anu ngaranna Raka murid manehanana. Raka. Hampura Sandra Raka. Raka kangen pisan ke kamu Raka. Aing kudu ngalakukeun nekat ieu mah. Sanajan kumaha aing mah bisa tenang mun teu jeung Raka. Cek Sandra harita anu boga pikiran-pikiran aneh. Anu boga pikiran rek luluasan teh kumaha we. Anu teu diungkapkeun dina hatena naon anu aya kapikiran ku manehna. Prejat harita. Sandra nu ngarejat ke haritanya pengkan HP-na. Mepang katingalina teh nyaeta fotona Raka we anu disimpen ngan teu jadi foto profil. Pantaran sok sieun kanyahoan ku batur. Raka. Kunaon sih? Ate Sandra teh masih teu bisa pokeun ka anjeun Raka. Telepon Rita kirining telepon.
Atrapi Sandra nelpon ka Raka. Raka nu keur ngagoler harita ngadenge telepon. Guat ngorejak. Telepon anu kakaracikeun disimpen teh geus dicokot deui. Parang reh tetela kabogohna nelpon teh. Sandra. Halo, Assalamualaikum Sandra. Waalaikumsalam Raka. Kamu keur naon Raka? Keur gogoleran. Pemikiran kamu kumaha jadina urang kena. Raka. Sandra bukan niat-niat. Bukan niat naon. Ya, pokoknya mah aya niat weh. Sandra pokoknya mah engke tinggal di si Sandra. Raka harita kerung. Sandra, maksud Sandra naon? Emang Sandra ini kok di mana? Masih kena bareng jeung kabogoh Sandra kan? Tahan jadi kabogoh. Kabogoh Sandra teh berarti kamu. Terus kan itu Kau yang nujan mama. Yang nyebatkeun kabogoh da Sandra mah teu bogoh. Tinggalin kabogoh Sandra teu ngaku tahu kabogoh. Raka harita da kaubaran hatena geus ngomong kitu kawas kitu teh sanajan hatena tetep we manehna panas. Tapi tetela rada kaubaran hong saeutik-eutikeun ku perkataan-perkataan Sandra kawas kitu. Sandra, emang naon anu dilakukeun ku Sandra? Orang mah ieu serius sih. Mungkin lamun aya waktu Sandra akan jemput kamunya. Tapi lain ayeuna sih. Iraha-iraha. Pokoknya mah tunggu tanggal mainna. Emang rek naon? Pokoknya mah rek naon nama tingali we. Cik Sandra harita anu teuing naon anu rek dilakukeun ku Sandra? Sandra anu geus nekat buleud manehanana kudu ngapimilik ieu pemuda anu ngaranna Raka. Sabab hate manehna anu geus kapal non teh geus tertaut tina hatena Raka pasti. Raka oge kitu tina hate leutikna manehna teu rela lamun Sandra misalkeun jadi milik nu jadi laki nu lain. Hatena Raka oge sarua teu jauh beda jeung Sandra. Tapi perkara naon anu diucapkeun ku Sandra tangtuna we. Raka memang teu apal tujuan Sandra kawas naon. Tukang dongeng can apal naon tujuanan. Kamu ini kenaon? Nelpon kamu. Ih, kamu mah. Ada kejadian aneh dia teh. Naon gitu? Pokoknya mah aneh. Lucu, aneh. Perkara Padma. Padma? Kamu lucu? Ningali Padma? Nya lucu. Oh, berarti kamu suka sama Padma? Lain gitu. Maksudnya teh kieu. Dak hari teh ngabejakeun. Timimiti Padma harita nu ngajak manehna ini terus ngajak dahar manehna teu daek. Nu saterusna pulang deui da teu lila dan antar manehna ngajak balik geus peuting ongkoh. Padma harita di imah disuguhan kopi ku manehna anu dibere oralit jeung cabe bubuk jeung naon ngaranna teh garam. Hijikeun dina kopi harita. Terus diinum titah dibeakeun. Na teu beak kur satengahna. Padma nu langsung heuleut sababaraha menit, kurang lebih 10 menit Padma nu langsung sumengir. Turun boborobotan cenah harita. Dibejakeun kabeh eueun nu ieu, nepi ka nyarak celakan cenah balikna oge. Teu sadar ieu celanana ramiping. Atuh galaka ku harita Raka geus teu bisa nahan deui kawas kitu. Sandra kamu teh tegana keranan. Nyembi bae we. Nabung anak. Mentak keselkeun jelemana. Jadi akang Raka dikitukeun di. Ya mau tuh. Disayangnya. Raka di tengah hehe seuri teu kuat hayang seuri we barang ada nu geulis ngomong kawas kitu. Duanana harita nu geus kumahannya lah. Asa eueuh kasusah, asa eueuh itu jeung ieuna padahal mah keur tekan pang-pang nama Sandra. Tapi lamun ngobrol jeung Raka mah teuing hatena teh asa guligah we. Asa bunga lantaran Sandra tangtuna boga tujuan-tujuan tertentu. Manehna mung kaleungitan ku Raka. Dan Raka anu teu apal kana tujuanna Sandra memang manehna ge bingung naon rek diomongkeun ku Sandra ka manehna secara serius cenah gitu. Waktu anu beuki nyerelek harita teu karasa
penting kaganti ku isuk ku beurang. Isuk-isukna Raka nu geus mandi rapih na karanan kinit ka sakola. Kung sirila harita kadenge anu ngageroan. Kakak. Indira. Kamu sarapan ya? Indira harita anu ngasongkeun nasi goreng anu make nog. Aya atian teh nasi goreng teh, make nog. Naon teh? Iya, ti Umi. Kabar cenah sok. Seur. Harita cek Indira anu keur make baju tidur unggul. Tengah kamu teh sekolah. Henteu. Nah, teh sekolah. Ya henteu weh. Cek Indira harita alasan naon. Tapi bade sumengir. Raka apa? Kamu kedatang bulan kan? Ih, menek apal wae pengalamannya. Ini kali kamu we. Di sumengir kawas kitu beri nyokelan cangkeng. Biasana sok kitu ningalikeun inung Padma we Raka we kawas kitu. Ih, sah. Cek Indira itu nerain. Langsung ngaleo cerita sedengkeun Raka harita kaurang ngati bang ngahehe we zeuri. Bari asup ka jero imahna. Raka harita ngameungan nasi goreng anu seungit na keranan. Di kamari Raka tetibars datang can dahar-dahar antara mikiran anu jadi kabogohna barang jeung lain ayeuna lapar. Langsung we dihekak dina waktu singkat eta sangu goreng teh harita geus beak. Piringna can waka dibere, nanti can waka dibikeun. Raka nu antukna harita ini tentara ningali jam mungkin geus beurang waktu now ini. Para mitra kaum dangu sadaya. Kacaturkeun di imahna Sandra. Putari jeung paburhan harita nu keur ngararobrol isu keneh teh. Sedengkeun Sandra mah harita nu geus gesat-gesut di kamar lantaran rek init ka gawe. Rek init ka sakola. Pok Putari harita ngomong. Mama nggak sayang nanya ya kak. Padma. Emang gunaon gitu. Nggak jeung kunaon ai bapak teh. Mama teh sayang guragi boga minantu ka Padma. Mah, ulah gurung gusu. Anggur kita tanya heula anak urangna nadaikeun tah hanteuna. Ari anak masih Sandra mah kumaha kolot atuh. Nya kumaha kolot teh kapaksa mah kapanan jadi tegana. Ari kapaksa mah engkena kapan jadi teu waras meureunnan. Mah kitu si Sandra mah. Ya kurang mah kitu teh. Sabab urang teh nyaho kana hati jelemannya kari jadi anak pan mah bisa neuleuman hatena si Sandra. Bapak yakin si Sandra teh lain naon maksudna teh geus boga kabogo. Namun si Sandra geus boga kabogo meureun kudu dibawa ka dieu. Mana buktina? Malam minggu aya di dieu. Balik sekolah anger jam 12:30. Mana teu pernah ningali deui. Mah, ama pernah ngadenge kan si Sandra pernah ngomong ulin ka Subang teh jeung hiji lalaki urang pada larang. Nya, tapi kan mana jelemana eueuh ka dieu. Mana sempet datang ka kana ditanya kawas kitu. Isuk jaganing pageto meureun dibawan jadi calon salakina sugan. Nama geus puguh anu geus puguh si Padma yeuh. Pak. Si Padma mah kahiji apa latar belakang keluargana kawas kumaha jeung saha keluargana? Nya. Nya geus siapa si Padma? Ceuk bapak tanya heula si Sandra na ulah ujuk-ujuk ngajodokeun ngaran-ngaran
dijodohkeun jarang anu naon ngaranna teh nu bener. Bukti nanti dijodohkeun ge loba nu geus cararai. Nya. Tapi kan endingna sanajan loba nu cerai di tengah jalan tapi kan endingna biasa bobogohan heula itu jeung ieuna. Mupuk heula hate nu jadi anak boga kabogoh bobogohan heula saling kenal heula masalah perceraian mah salah nu hayang aya kitu mah. Ayeuna si Sandra daripada ayeuna di urang dihucuh-hucuh cenah kawin ka eta jalma nu ngaranna si Padma. Memang halus pasutisna ibu ade oge nya memang deket jeung urang. Tapi kan urang teh kudu ingat teu hade ngajodoh-jodoh jadi anak. Terus hayangna naon papa? Urang tanya si Sandrana. Tanya naon? Tanya perkara boga kabogoh nu kamari diomongkeun nu kamari jeung lalaki da mah mungkin lain jeung kabogoh. Lamun ka Subang mah pasti jeung kabogoh. Buktina geuningan kamari si Ece nelpon ka dieu. Si Sandra bebeja teh cenah apal teh boga kabogoh. Teu ceng naon gitu. Lain teh bebejana mah ceng teh bebeja tapi balik ti dieu jeung lalaki. Nya cara jeung lalaki nya si Ece teh kapan kamari kitu. Eta mah da penting heureuy hungkul si Sandra mah meureun. Heureuy yang teu urang perlu nanya heula kana hatena si Sandra. Lamun ngajawab kur lain kur aing teu pararugu nya urang minta bukti lamun nya kabogohna sina datang ka dieu. Coba si Sandra teh lain budak ngora, lain budak ABG. Umurna geus hampir 27 tahun. Moalila oge 27 tahun. Pokon mah kieu bae lah, ayeuna mah geus puguh, nu masalah nu itu mah. Padma. Nya, Padma di Padma deui. Papa oge lain teu panuju nya sarua we panuju ka si Padma oge. Tapi leuwih hadena kitu. Keur ngobrol kitu ari teh katingali Sandra keluar. Jep hari teh 2 jempeh. Sandra mereka sekolah heula. Sandra, isu keneh. Ieu tadi dia. Sandra itu nu deg-degan. Naon mah? Ieu kula. Kayak Sandra tadi yuk. Beri netep keur jadi indungna. Sandra. Mama teh geus ngobrol jeung papa nembe. Ngobrol naon mah? Ya, papa teh hayang apa? Sandra teh kapan cerah boga kabogoh? Lain kitu. Lain boga kabogoh. Papa ayeuna jeung mama geus mutuskeun. Sandra sabosa cepetna kudu naon teh ngaramena teh? Kudu jadi pamajikanana. Padma. Mama. Nah, jadi pamajikan Padma. Kan Sandra teh bobogohan jeung Padma. Teu perlu bobogohan. Mama geus apal karakter si Padma kos kumaha. Inung bapana geus teh apa sogarangan apalan aji sutisna menikah sakitu bageureun karanan kitu di budaya nah di meureun. Tapi kan untuk cekap ku bageureun jantan sepuh na meureunan mah. Sandra oge kedah resep kana jantan anak na meureunan. Sandra pangaresep pangabogoh paneuri datang bisa. Nu penting mah ayeuna hidup siap-siap jeung tatahar, tentreun hidup geus dipastikeun anu malila dia oge bakal jadi pamajikan anak Padma. Sandra alim dipaksa-paksa kieu mah. Sandra. Ayeuna kieu mah marek nanya. Lamun Sandra bener boga kabogoh urang pada larang. Sagala rupana kudu salureun Sandra. Arti? Tapi mah kan Sandra resep. Teu cukup resep. Kudu resep jeung nu jadi kolotna. Mama resep. Senengkeun ka Padma mama resep Sandra henteu mah. Eta urusan tukang.
Itu penting mah keluarga geus apal, keluarga geus wauh, loma jeung mamah. Pana hari teh wani ngomong. Lantaran lamun ngomong saya tiba we indungna pasti nyentak manehna. Ngrungkut peupeuna teh. Sandra kan alim kapan mah, Pak? Ya pikir-pikir lah Gus Sandra. Coba panak cuap gitu we hungkul. Tapi Pak, Sandra. Mama mau aya penolakan di Sandra. Dileutik Sandra diurus ke mama. Dileutik Sandra di usapan, di deudeut, di kanyaah ku mama. Nyaina yang mama tadi gugu. Nah, tapi kan ya urusan rumah tangga mah. Masalah rumah tangga justru kudu dikanyahokeun jadi kolot. Namun kalau tersep kana jalan minantu, calon minantuna, artinya bakal lulus rumah tangga teh. Yang tapi kan Sandra teresep mah. Deuk Sandra hari teu kapaksa kudu ngucurkeun Cipanon, ngecelakeun Cipanon, pikiran anu goncang nakaranan, lantaran indungna anu geus mah bisa dionget-onget deui. Nya geus ayeuna mah beurang cuk. Ulah loba pikiran heula. Ka sakola we ayeuna mah. Sandra itu ngadat ngahulang. Sandra, juk ka sakola ayeuna mah. Sandra itu cengkat. Leo Sandra ya teh init. Sandra harita nu teu mau mobil. Kalau naik kena ojek. Teuing naon tujuan Sandra make jeung teu mau mobil. Asal mama teh kunaon sih sok maksa-maksa wae. Sandra hari teh geus maskeun keranan kudu jadi indungna. Indungna anu memang sok kitu tah. Teu kaot. Heula kudu kasih paki. Nu celeumeut jiga simeut karet. Ayeuna deui kudu ka Padma. Anu sama sekali si Padma mah komo. Manehna teu bogoh pisan, leung-leung si paki. Nya ge jangkung begang make kacamata beungeut-beungeut rada kasep. Cenah si Padma mah da alah. Nya kitu teh we. Jauh ka mana-mana lamun dibandingkeun jejaka anu ora keneh nya teh neraka. Murid manehanana jauh nakaranan. Ngan pedah Padma boga beunghar hungkul. Dipake ge beunghar. Sarua ngan pedahnya dari sahanapeun Padma, Padma mah geus terjun langsung usaha gitu maksudna teh. Tah eta nu mantak Butari teh keukeuh ti keukeuh. Nu dipilihna Padma lain paki. Sedengkeun Sandra kasih paki sok kadang-kadang lucu si Sandra oge kasih paki lain bogoh tapi memang lucu. Ngomongna memang sopan si paki mah. Ngan nya kitu teh awe aya teu bogoh mah tetep teu bogoh, jangkung begang aya kacamata, jelangnyang nyeung-nyeung. Cenah ceuk manehanana jiga ento geus kasasar cenah okna teh. Tah eta mah kitu ngomongna teh. Pedah duka geus boga raka meureun jauh kana mana-mana ka kasepanana. Ngarehkeun jalma-jalma keur mah ngora kasep wah geus we. Penteng meureun kitu. Eta nu dipilih ku Sandra. Baru bae budak ngora mah da nu diteangan teh nu kasep, nu ngora nu benteng gitu. Sandra harita nu naik kana ojek. Mereka mana Bu? Teh. Sandra harita ngomongkeun mereka sekolah tujuanana. Blesur harita motor harita ini tinggalkeun eta pitempatan. Kurang leuwih setengah jam harita motor geus nepi deui ka ngantirkeun Sandra. Curut harita Sandra turun nu cereng mayar. Sesuai jeung aya dina aplikasi. Sandra anu leumpang leuleus takeranan harita katingali eueuh siswa hiji-hiji acan lantaran geus ararasup. Sandra anu memang keberangan beureunan. Sandra anu keur leumpang tungkul harita jeduk teh harita. Sandra nabrak hiji lalaki anu tetela anu ditabrakna teh Pak Hendra. Nu memang aja Pak Hendra menang tungli jalan harita supaya katabrak we dadana kumanehanana pan lumayan saeutik-eutikeun si Pak Hendra teh. Pak Hendra anu nyerenge harita. Bu Sandra. Pak Hendra. Punten teh namanya nuju. Nah teh nyanak mobil geuning. Teu puguh ge. Engke margina ya acara heula. Oh gitu. Emang mereka mana gitu? Terus siang Pak, mereka kantor heulanya. Sandra harita beri langsung we.
ngabelokeun awakna lantaran pahendra nu ngahalangan di jalanan. Bu Sandra harita ngingki gue harita. Siang Pak. Ibu Sandra harita ngomong ke siang deui. Bu Sandra teh kunaon sih? Nu geulis teh seksi di buukna basuh di walau. Ampun aing. Pahendra harita utak-utakan harita irungna. Lantaran ngameusengita tina awakna Bu Sandra dina waktu harita. Sedengkeun Bu Sandra dina waktu harita memang keberangan, telat aya sabaraha menit lah meureunna. Wita anu ka kantor kemarenan tek neang Bu Sandra sok biasana kitu da. Bisi poho dulu guru teh sok diteang bawa bagian-bagian naon teh. Ayeuna bagian anu diteang, bagian antara guru ge teu inget pelajaran ayeuna jam sakieu teh di mana. Pelajaran ayeuna nu di sedengkeun jadwal mah aya di kelas-kelas masing-masingna gitu. Jadi setiap aya jadwal teh diteang pasti gitu. Betul ingat mah, kadang-kadang ya ingat guru. Oh iya, ayeuna di kelas anu. Gitu. Seperti harita Wita anu keur neang. Tok harita. Tok Sandra. Bu, nanti Wita harita ngetrokan kana patuna Sandra. Itu diketrokan harita nu ningalikeun ti kajauhan, bari leumpang. Dina hatena rada kesel ka Wita lantaran sok bebarengan jeung turbogoheun kana jadi kabogoh manehanana nya neraka. Wita Sandra harita angere dina posisi profesional teu nunjukeun yen manehna kesel ka Wita. Ibu, mana Wita dilebet Bu? Henteu pernah keberangan Bu. Sandra harita. Jam pelajarannya. Antosan sekedapnya. Mohon Bu, emang Bu. Nyesok mangga. Harita Wita anu ngaleos dengan Sandra harita nangtung ningali kana tangtungan Wita. Najan kumaha ge tetep we Wita teh geulis itu cek pikirna. Jadi saingan berat manehanana tungtuna mah. Memang nya dina kageelisan anu jauh lamun dibandingkeun jeung Wita mah geulis manehanana. Kan pedah Wita mah boga ngora meureun tangtuna sababad we jeung Raka gitu. Sedengkeun manehanana mah geus umur 27. 20 genep 27. Jalan 27. Tangtuna jauh tanah ka langit we. Raka umurna 18-an meureun. Aja 18 lah antara 18 18 meureun kelas 2 SMA. Jauh bener umur nanti. Wita memang geulis sih. Nah itu bisa nyangkal kegelisahan si Wita. Lamun Raka bogoh ka Wita ge nya bisa jadi. Tapi aing teu rela lamun Raka bisa bogoh ka Wita. Aing kudu mertahankeun cinta aing ka Raka. Cek Sandra harita anu keukeuh dina hatena yen manehanana nyangan atuh geus berkorban manehna teh jeung Raka sanajan can kumaha-kumaha tapi nya santeuna we meureun kamari di dago kucipak-kicipok itu jeung ieuna meureunan itulah ya geus kabayang ya. Antukna Sandra harita muka kunci panto kantorna. Bu Sandra namanya mendongkap. Beratnya mohon Bu Goge. Nah geuningan kasiangan biasa antara. Mohon Bu Goge beres heula buduh namanya teh. Oh mohon. Abigan meja Bu Goge teh. Oh itu sami di kasiangan. Nyaya macet di jalan aduh ting. Mohon Bu Goge. Abigan teu nyanak motor mobil-mobil aja na macet pasti. Jadi karena iya karena ojek. Nya ada karena mobil pasti macet karena motor mah ngageuleung we antena ieu bisa ieu pannya. Nya sok atuhnya. Harita Sandra nu langsung we asup. Tanggeus nyimpen buku nyimpen tasna harita. Nyokot buku pelajaran pikeun ngajarkeun di SMA. Nanti di kelas 3A. Sandra harita nu langsung we keluar. Tanggeus ngocikeun di kantorna. Sandra harita nuju ka kelas 3A. Barang harita datang nu paling ditinggali teh tetela bebende manahanana nyata Raka lu harita Sandra tulung tungkul sedangkeun Raka oge harita ngabalirkeun beungeutna tenteran mung katohian ku batur yen manehna boga hubungan khusus jeung jadi guruna. Tanggeus sararea cengkat ngucapkeun selamat pagi tangtuna we seperti biasa dibarengan ku ngadoa terus nanaon itu jeung ieun budak SMA masuk ka itu. Sandra harita langsung we anu nerangkeun nu kamari
bisa diterangkan kabeh ayeuna dituluykeun diterangkeun deui materi pelajaran anu didarengikeun kalian jelas nekaranan samalah mere soal-soal Sandra harita anu panonna mah harita rurat teret we kajajaka kasepnya tena raka kan perhatian gila we kur sakada neuteub sakedeung tangtuna we henteu nimulkeun curiga batur mah lantaran guru kana jadi murid memang kitu ieu gitu padahal di antara marahna teh boga hubungan spesial anu geus jauh nekaranan kitu cepikir waktu nu teu karasa harita geus istirahat deui Sandra anu aya di kantor ngahaja manggil Wita pikeun meresan soal itu jeung ieu lantaran tadi beurang memang manehna mere PR jadi ku Sandra Wita maksudna Sandra supaya Wita teh ka kantin engke namun kira-kira geus rada lila sina keluar terus ke kantin gitu Wita nu tangtuna we kesel nekaranan lamun Gus guruna pas kitu sedengkeun raka harita anu rurat teret kakenca ka katuhu ret ka kantor bukan we guruna harita ngalol tadi geus jadi kabogohna tapi tatela manehna nangtung teh guruna teh keluar-luar kalah ka Wita nu asup ka jero kemana Sandra teh harita raka nu WA ka Sandra kamu geus makan Sandra harita nu ngajawab Maka oke pulang sekolah dijemput di hareup jemput Sandra di payunnya di non wahya anak tentang caringin oh iya siap sageus kitu mah harita ku raka ditutup raka ngagedig init ka kantin lantaran manehanana arek naon ngaranna teh arek dahar sarapan we gitu Najan tadi di mana geus nasi goreng da geus jam 11 mah lapar we anger. Tok biasa we naon we aya baso itu jeung ieu. Ngaran-ngaran tos diajar mah teuing lapar we hawana teh. Jam 10 teh kakak. Wita anu culang cileung we keluar. Wita, kamu can makan kan? Can Bu? Ya juga tuh. Wita anu langsung we pamitan beretek harita ini tumpat. Sugan jeung sugan manehanana. Papangi jeung Raka teu kaburu balik. Denger Raka nu kebeneran teu ka kantin ieu, kur tadi keur salol hungkul meuli cai hungkul, da geus beudar. Bari jeung mawa gorengan teu di dahar di kantin. Jadi di dahar di taman Raka. Beretek harita ini sedengkeun Raka anu ningali Wita harita lumpat. Udah giru harita dongko supaya ulah katingalieun manehna cicing di taman. Raka harita ngawe deui kana geulis. Wita, Sandra. Kamu teh keluar? Raka. Sandra teh bisa keluar. Ayeuna keur bahan pelajaran yang di Luceng ke. Kamu di mana? Di kantin. Wita ke kantinnya. Raka ke di taman. Emang Wita bieu lumpat ke kantin. Tapi itu nana ada sakedeung dimasukkan. Raka. Raka harita anu sira-siri sorangan tingalikeun ku baturanana. Heya, kenal maneh? Ai mana kenal atuh maneh? Cek Raka harita bari nyerang ka Dani baturanana nempak kana pawatonggong manahanana. Aya telepon yang saha? WA-an yang saha? Lah, meni kudu hayang apa wae jeung baturan atuh yang saha deui. Cek Raka harita bari ngasupkeun geura-giru wae ngasupkeun HP-na kana saku calanana. Lantaran mungkanyahan ku Dani yen manahanana memang teu dibere ngaran teu dibere ngaran Sandra di dinya teh. Dibere teh ngaranna teh Leo ngaranna teh. Leo. Berarti kapanggih baturanana mun dibaca Leo gitu. Ada jero-jerona bikang gitu. Sandra harita tiba imut we ngagrenyung atoh nakaranan. Ngadenge kabogohna aya di taman mah. Artina mah papanggih jeung Wita. Darengan Wita nu culang cileung nanyakeun harita ka Ani baturanana. Nih. Naon ih? Ka Ani harita beri ngareret.
Sandra ngarewo nanti Witang harewos. Hari Raka kemananya? Raka? Ya tadi pada itu tuh. Nunjuk karena bangku nu belah ditu nu biasa sok dipake ku Raka. Nu tadi memang Raka teh kadinya kur nitah ka baturan hungkul we nyatana ka Dani pangmelikeun gorengan. Tapi teu lila di nyatana gorengan dibawa keluar da make plastik. Dani dibawa ka tingkah mana? Raka mah memang alias. Mau berbicara ngompol heula tapi teu balik di ka Dani. Sedangkan Wita culang cileung harita ka mana cenah? Mananya? Ih, nah sini dengan Raka wae. Kamu sarapan can? Soek makanan, aing makan baso. Wita harita ningali jamna, nu kutingan saparapat jam deui. Cukup kene saparapat jam hampir aku tinggal dari baso. Tuh beres 10 menit atuh. Raka di mananya? Ya kena kamar jeung tadi jeung si Dani. Di luar merenang. Raka Wita harita cerlik keluar. Sedangkan Ani harita ketiba gogoda gue ningalikeun Wita anu memang bogoheun pisan ka Raka. Tapi di luar oge memang eueuh. Kemana si Raka teh? Nah make jeung gue segala. Wita anu culang cileung. Nu saterusna tabuhan teu pati lapar ongkoh. Pikiran anak nu hayang bapagi jeung Raka ongkoh. Ngantukna keluar harita ti kantin. Ninggalkeun Ani baturan nu ceuleumeut we ningali Wita anu culang cileung dengan Raka. Pilih ke tukang sekolah, biasanya sok Raka teh aya diuk di dinya tukang sekolah hanapeun tangkal dinas. Tapi teh eueuh. Kemana nya? Di taman pasti. Wita harita nu saterusna ngaleos deui nuju ke taman. Sedangkan Raka harita memang bener ke di taman jeung Dani harita. Raka anu ningalieun Wita nu nyampeurkeun ka manehna geus kanyahoan manehna aya di taman. Aing mah. Naon Kak? Itu si Wita ka dieu. Waduh, nyakeun bahaya tuh. Ya geus kumaneh. Pan bogohna ka maneh? Urang geus boga ka bogoh. Cek Raka ari bari cengkat. Nu saterusna ngaleos. Barang arek kalengkakeun suku. Kakak. Raka ari cengkat. Tapi ngareret. Wita. Kamu kemana? Ya ka kelas lah. Geudeung deui da asup. Ila kene 10 menit itu. Emang naon? Jadi lah Duh kaca heula. Pangmokeun eta buku tah engke dan cek Raka harita bari nyepang kana beuteungna belet harita lumpat. Nu sabjelma teh kunaon sih? Cek Wita deung amakna karana kesel karana ka Raka lantaran Raka disampeurkeun ngadon lumpat cenah alasanna nyeri beuteung. Di dieu we, tuh dieu deui. Naon sih muah. Cek Wita harita bari ngabalius keselina karana ka Dani. Padahal ini tentu goreng-goreng teuing we gitu pada aya karangan dina irungna gitu Dani teh. Jadi embung we. Karena irung embung eta si eta buka kunaon. Wita harita ngajak ngilek. Sedangkeun Dani harita yang hareureuyan. Aduh, ulah kitu jangan ngajak ngilek ge mah bakal nyemah beda. Terus di teuing kudu nyemah-nyemah kaos naon we nyemah ye. Wita harita bari langsung ngalemkakeun sukuna. Kuprak teh harita bener we. Sukuna harita teh soledat kana babalongan leutik ngan teu jero ku sama tuur we. Sedengkeun ngalengkana teh nya teu jauh jeung Dani krebek. Ku Dani harita nu refleks harita ditewak ka lebah cangkengna Wita. Wita harita nu sakolepatan harita neuteub ka Dani. Tapi sarada sadar harita, awas menyusuk naon teh. Wita harita beri pakupis. Dani atuh ngalupaskeun harita cekelanana lantaran dibabukan leungeunna. Ai kalayang gubrag teh harita diuk we. Harita dina bak dina babalongan leutik untung teu disontrolan ku lele geta. Nya perbawa bujurna meureunna duka tapi eta oge. Kunaon sih kamu teh make jeung ngalesotna sakala? Naon teh tadi make jeung mabukan. Cek Dani harita. Bari jeung nagog si Palong. Tukung sirila rob harita siswa-siswa harita nu datang ka dinya cakakak saleserian. Kasup Ani oge harita nu arek asup ka kelas. Harita seserian lantaran ningali Wita anu ngojai harita dina balong leutik.
Wita harita kacir bisa gemes teramak kenangkaran kadani kan harita cai make leungeunna harita dibanyurkeun ka disemorkeun harita ka Dani atuh beungeutna Dani jeung buukna para raseuh harita cakakak sararea atoh nakaranan siga nu keur main ucing-ucingan atau sararea kaprok we dengan Dani masana jadi banyur oge atoh we hatena manehna mah lantaran geus kanyahoan ku batur yen manehna paduduaan jeung hiji wanoja anu geulis rancunit anu ngaranna Wita dengan Wita sial nakaranan kitu kaanggapna geus babarengan kuduna manehna hayang kaos kitu teh jeung Raka geus mah masalah jeung Raka mah kahayangna kanyahoan ku batur teh ai ieu Raka anu ngaranna Dani nu karang ieu memang cocok saeutik karangna pedanan dah mungeun atuh da itu goreng-goreng teuing teh si Dani teh lumayan gitu lah saeutik rada mencrang. Tadi kan leungeunna tah. Dani harita nyodorkeun leungeun harita ka Wita. Wita harita anu cengkat. Tantaran sanajan sama tuuro kita anger kaluhur teh kudu ieu da leueur meureunna. Nu bajuna geus bararaseuh. Mending bararaseuh kieu. Wita harita rangak-rengek yang sebenarnya naon Wita harita anu diangkat harita ditarik leungeunna baru dak seri-serian nu kabeneran harita nu ngaliwat rek asup anu reka kelas C mah geus ararasup dia tadi oge ngan eta we kelas 3A anu rada beurang teh asupna lantaran guruna keur eueuh kabeneran guru fisika ngaranna teh Payana geus keur eueuh berkaluar cenah ke sakedeung deui paling oge nu kebeneran harita wali kelas nyaeta na Sandra ningali Wita anu ngojay dina hati Sandra harita bungahna kerahanan lantaran Wita geus jelas teu babarengan jeung Raka Wita kenaon cek Sandra harita pura-pura berarti tadi geus ngajanteng nangtung lilana kerahanan iya bu ikut sewat ka dieu nah atuh make jeung ulin di dieu tadi bu ngadegetan Raka ngan Rakana lompat dina hatena Wita harita eureut anu teh euceuy beungeutna nu saterusna ceretit ngiwit harita kana pelebah cungcurunganna Dani atuh kurubuk Dani harita bari nyempengan kana cungcurunganna geus sarara eta seuri sedengkeun Wita harita nu beureum beungeutna beureum kacida tentang era nakaranan manehanana geus nyiwit cungcurungan batur